Lah kumaha tuh? Keun wengke ka dieu deui ku aing digrongkeun dulu na. Ya kumaha tuh yang gak rusuh ya? Aing tinggal alam aing mah. Ih, enggak akan rusuh abi ya. Ini parah nih. Hai cewek. Mau kemana? Mau ke toilet, kenapa gitu? Oh enggak, cuma mau kenalan aja, boleh? Kenalin ya, Kevin Marucil, bos harapan tunggal. Oh, kamu bos? Ya, kamu mau nggak temenin aku main Boleh? jalan-jalan? Ayo. Ayo. Yang kenceng atuh sayang. Assalamualaikum bos. Siap bos. Nya lamun aya nu erek nyewa mah nya dituduhkeun ka dinya. Heeh. Oke siap pokoknya mangkela ngobrolna ai panggih. Anu nelpon jeung saha, Pak? Ngobrol jeung si Obos JRC anu boga sewa mobil di Jatiwangi. Oke kacai apa Pak? Gedeng. Oh pisan kacai hayang ngising, kacai hayang ngising. Dasar yang ini orang teu diradinan. Utik-utik hayang ngising. Sal, bapak mana kemana? Bapak aing kajar rocup, hayang ngising. Bapak mana emang ngising wae Sal? Utik-utik ngising. Atukeun wae ke bebas ngising mah. Asa ek naon kitu? Oh atuh Sal. Sana bapak mana kemana ieu teh? Naik naon kitu maneh ka bapak aing? Bapak mana tadi Sal? Minjem duit 100. Coba orang butuh gerak. Geus ti maneh atuh Sal? Cih, sia mah sagala wae. Geuwat Sal, aing rusuh. Bisi naik nawarkeun rongsokna, init manten. Oh iya tuh, aing boga duit 100 na kudu. Oh, engke we itu gitu namanya. Oh. Siap Sal. Oh. Teu kurang karuh aing si Ucup, si Ucup. Naon sih? Si Ucup cenah bapak hutang ka si Ucup 100, dia ditagih cenah. Nah hutang naon? Si Ucup teh tadi teh ngomongna dulurna butuheun sewa mobil. Nginjem duit 100 sewa batek meuli sepeda cenah. Lain bapak anu hutang ka si Ucup. Ci. Si Ucup mah bieu nyebutna bapak hutang ka si Ucup 100. Sugan. Dan si Ucup na ka mana? Ka ditu tuh. Ek meuli dirongsok cenah bisi kaburu ieu Si nu kebo. kajualna. Lah kumaha tuh? Keun wengke ka dieu deui ku aing digrongkeun dulu na. Aduh lumayan, gening rongsok teh dikumpulkeun mah meni loba. Keun lah, Rongsok. si Mang Rongsok. si Mang rongsok. Rongsok. Bu, bade ngejar rongsok. Heeh ya Ujang, aya tah lumayan jeung sakilon beas mah. Mak, namanya sing ngetik pisan kapan tukang teh loba, Mak? Geus eueuh da, beak. Loba. Heuh kitu. Ayo cing urang tempo. Kala cup daguan. Oh, siap. Mana burik pan rongsok teh geus beak. Lain waktu nama. Pisan batu we bae mah make politik. Kesian batu. Ame rada berat. Aya kitu burik. Oh, heuh nya lumayan. Sok mana di batuna? Tah, ieu hiji mah. Udah urang doraka burik. Nah, Moal geus layat berat sakieu. ya betul. Tuh. Oh, kepanggih gitu ku si Ucup teh. Moal ama. Atuh. Ya, kalau heula tah cup. Di bora coba. Soalnya orang tinggal heula. Wah ting ditinggali ieu mah geus puguhan kardus aya ieu. Tah, kardus barang bagus semuanya oge tuh. Oh, nya tinggal. Kaleng segala rupa ieu mah campuran. Tinggal kilo. Campuran eta teh sagala aya. Murah-murah teh ya, Mang. Bisa dikadang. Siap. Pra. Kana kilona butut euy. Tahu urang, Mang. Delapan kilo. Oh, 8 kilo. Jadi Iya. sabaraha sakilona ayeuna? 2.000. Oh, 2000. Berarti jadi dalam 2000 tambah 16. 2000 tambah 8. Jantan 16 teh. Oh, jangan sampai plus. 16. Teh. Nya. Turun ya. Kayak lamun misalna aya deui ka dieu we nya. Mohon teh siap. Ya, matur nuhun. Ya, Mau berhasil. mana pinter geuning otakna. Wah, yang jajan itu burik, Mak. Aya penggajian we. Si Ucup teh kan ka dieu wae, aing pamajikan jabaning sok sieun ka dieu manten. Di mana kene Ucup sia teh.
Rongsok. Mang, kadi mang. Naon, Mang? Iya. Abi teh bade ngecal ieu ye. Wah, Saeutik eta mah. Pan ribuan. lah sok kilo we lah kilo. Lah enggeus ngumpulna perlu di kilo. Tugas kudu ieu dua. Enggak rusuh. Sok kan. Ke. Nah, yuk. Ayo batuan ujung genteng. Ari akan misalnya genteng sareng batu ya mah. Aing mau mendasi kehead. Aing mah ieu mah. Oh, mana we abi teh alih profesi. Tadi ti ditu aing meuli. Kemudian coba teh dibuka. Ya kumaha tuh ya enggak abi rusuh ya. Aing tinggalan aing mah. Ih, bisa isi abi manten ka dieu. Enggak. Batu genteng. Enggak kan rusuh abi ya. Ya edan tukang rongsok deh.